أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Urang Bapak bandul tengges Bapak majikan marah bae ka bawa salat. Lain inget ka Allah keur salat inget ka pamajikan nganaha-naha. Naon pemajikan marah bae ka aing ya tuh jadi orang mah keur salat ke pamajikan huluna aya di hate urang marah ka babawa salat eta babandul boro-boro hiber geus babandul pamajikan mending mun hiji boga pamajikan namun dua mun tilu mun opat jadi babandul gabeh boro-boro hiber marah urang diasupkeun ka sumur kunyana dibaguded setiap pamajikan anak deui ngababandulan ka urang geus anak ngababandulan ka urang dulur ngababandulan ka urang nu mantek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka boga pegawaian di organisasi teh jadi babandul moal jadi wali nyana ka babandulan ku jabatan jadi bupati jadi menteri jadi presiden moal jadi wali sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan. Urang boga dagangan boro-boro kerugi keur untung nage inget bae kana dagangan gomo kerugi mah moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat beureum plat koneng aya karung ayam sagala ambalaya urang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan mun urang ajeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur SPPT ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali geus kitu mah sebab eta urang kababandulan ngomong mah yang bisa ibar tapi babandul ambalaya ngomong mah yang bisa salengga ka Baitullah teh malah zikirna ge di embat-embat kunyana di bulet-bulet abeh apa jar ahli torekoh geus pamake udeng-udeng make jubah abeh pajar aya abeh pajar makan lain berarti jain asli mah teu abeh pajar ja asli mantak make jubah ge nyana teh abeh pajar kiai berarti lain nyana jai kiai asli mah teu lokayang abeh pajar ja asli urang mah kababandulan ku sapeda kababandulan ku motor ku mobil kababandulan ku jabatan organisasi kababandulan ku baju hayang meuli jas deui nu warnana rada putih-putih nu itu ge aya ngan kancing eueuh hiji hayang aya nu mulus malah nu mulus atuh jeung meulina ge ngan 200.000 malah mah 20.000 lain 200.000 kadele nama bagus barang ditaliti mun teu kancing kelek bolong babandul dai nu mantak boro-boro boga jabatan mantak dah kamari ieu mah nyana ngomong bae we cenah kiai soja sajana noregat teu meunang burung pamarentah mah ka sorga soekeun ku aing sia sungut sia ka sorga belos ya neuk mah nek jalan mana bae gengan ai kudu norekat mah di pamarentah we jalan jang sia mah kudu eureun norekatna sebab moal wusulilallah ngabahasakeun torekat tapi sia gupak di dinya moal bisa babandul boro-boro eta tuh boga santri ge
Kiairun mairin jadi kiaina padahal santri lobanya nama hayang usul ilallah ngarantaran ieu santri jadi babandul ditinggalkeun nya nama heraneun kabehan ge kok ieu mama teh ninggalkeun santri kos jelema bodoh bae teh nyaon ka ganjaran tuh ajungan nasihatan mama pan ajungan nasihatan mama mama tebatur mahara yang buka santri mas santri waya ge ditinggalkeun kajen lah lain gitu ieu ibadah kajen lah teu nyaun pan nama sebab boga pagawean leuwih ti eta sebenarnya mah ih kajen kulantaran didesek bae atunya nage ngomong jadi kiai mah kabehan ge hararayang sebab lamun ngariung atuh gelas nage leuwih ti 5 bisa dijualan teh gelas diareup cuma ke kasur pohara jasa jeung salaman antri sakabeh ge jelema hayang dimulya-mulya digagung-agung eta kan babandul nu kos kararitu lamun kurang-kurang bisa nama resep diagung-agung resep dimulya-mulya resep dimumule deuk iraha usulilallah lantarannya hayangeunah diagung-agung ku batur teh eta ngaranna babandul sasinun teresep jelema dimulya-mulya aju balik dibere berkat deres tuh kiai nama nu lain kiai na gayang berkat goblok nu milu doangnya nama padahal mah gawe henteu naon berkat hayang aya ku ari jelema nya nama geus teu nyaritakeun usul emang aing mah moal usul ieu cak pokona aing mah di akhirat mah geus kumangke bae nyana perhitungan aku situn penting ku hari becau blon nama budak kolot-kolot iya babandul ya menurang nyaritakeun kiairun maireun jadi kiai nalah daripada di kiai-kiai aju kebanggaan mun aya nu nanya tes di mana yai bunga berarti bener aing kiai babandul ngaranna aing kos kitu mah moal usul cek kiai runing eureun mending dagang tahu coba ngeunaheun disebutna ge mang ade mang beri teh mang tah mending gitu jadi ngeunaheun geus mumule komo eta mah cara di Garut mah surat ondang teu make Raden bae ge nya marah goblok ya nu nulisanana saha teh nya habeureunan aing teh Raden kunaon teh ditulis ka Radenana ke leungit aing Radenna tambah jauh jasa tambah lain wusul ilallah wusul ilal jurig tuh bagus gitu mah iya kunaon iya surat undang tuh make tuh bagus panaing teruna kesultanan sultan panaing teh Sultan Saladin mau tah babandul ieu cerita babandul teu di mama-mama yang mangkanang mangkaning aya anu kuari juat mengabuyakeun nya ka mama ku harinya nya mama geus kolot pantes mama mun dibuya-buyanya aju nya nage ngabuyakeun buya mah eta mah ngaranna Yuni Purukutut Purukutut oh itu eta ge buya orang nyana eta Yuni Purukutut atau Embe Gembel nah eta maksudna pek bae ngan mandeg di dinya Bang Balu ulaya naon ge ulaya Bang Balu geus puguh pamajikan ngabang baluan urang jadi urang kudu merdeka hirup cintakeun ka Allah ulah aya cinta kasalian Allah ridokeun kana papasten Allah urang dibere sugi urang dibere susah eta teh papasten ti Gusti Allah ridho dagang untung dagang rudi ridhokeun ai keur ngomong ridho papasten ti Allah mah heueuh barang ditafsil mun dagang untung ridho sumuhun dagang rugi ridho mah nya urang teh dipapastenan ku Gusti Allah katang Tuhanana sehat eta urang kudu ridho muhun nuhun nyuhun urang kudu ridho ketika urang dibere muriang aduh mah nya eta kos kitu teh ese masyaallah lamun urang geus ridho kana papastenan Allah keputusan Allah luhur hirup
nomor katiluna kudu tapatina dunia ulah ya dunia di jero hate teh urang mah silaturahmi na dunia ulah ya silaturahmi teh bener-bener nyambungkeun rahmi itu teh adi urang-urang teh kakak yuk urang sambungkeun kakak kanu jadi adik rahmi na ulah ya harapan kadua tibatan nyambungkeun itu teh murid urang-urang teh guru urang sambungkeun murid jeung guru teh urang bere doa ulah dibalik eta teh susuganan tah eta tah susuganan tah kata Bang Balu teh susuganan tah eta tah yang diondang ka ditu rajabannya ya mah yang aya nasehatna susuganan we ku kiai dinasehatan marada aju urang na dikiaikeun bunga jeung asa urang teh bandul ngaranna di samping dengan nasehatan deui ka ditu ge susuganan deui tah eta teh susuganan we eta berat nama teh susuganan we tah lain nyambungkeun rahmi nyambungkeun susuganan eta babandul nah ieu urang deui ka Allah ulah aya babandul tasblang ka Gusti Allah cepet ge geura ge Anjing Nabi Ayub gugus ya Allah diberi kenabian aju diangkat jadi rasul batur yang serikeun karena ajakan Kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuja Kangjeng Nabi Ayub mengajakan salat ke Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya dinyana harta aya dinyana kakayaan aya dinyana keluarga marulus aya dinyana atuh urang mun kosnya nama daek urang ibadah ka kholik apan urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus caranyana nyaritakeun tentang kagagahan awakna nya nama gagapan urang mah bieu nu mantak urang ge mun di bere kos Kangjeng Nabi Ayub apa sih urang ge gagah cak Gusti Allah dalekeun coba gua inget dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embek-embek nanti ya iya teh maruriang buarai kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta pararae kuda pararae embek pararae kumaha coba oh cek Kangjeng Nabi Ayub onta anu boga aslina mah nu Allah kuda anu boga aslina nu Allah embek nu boga aslina Allah aju kuari dihirupan ku Allah dipayan ku Allah nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah usolli Allahu akbar becak masyarakat pohara amat si Ayub kudana parare ontana parare ge nya nama terus bae Allahu akbar bae tuh tapi panjana mah sugih cak nya teh tetep bae urang lamun sugih mah henteu kebal turun seuneu idinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeulem termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeulem di sawah nu di huma bahkan anu di leuitna ge wah teh nyawan leuit urang dieu mah leuit eta gudang leutik ngaranna leuit gudang gede ngaranna gudang masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leuit mantak lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leuit berarti susah baheula eta nah ayo masyarakat unjukan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo pula cicingan ulah di masjid bae emang kunaon tuh gandrung pare gua bebea kabeulem mah nya cicing bae atuh pare disuburkeun ku Allah gandung disuburkeun ku Allah kuari dieuwekeun ge ku Allah mangga nyangakeun kumaha Allah bae aing mandek ibadah bae ka Allah Allahu akbar beuh teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak kuari harta beak masikeun wah atuh teh matala leger kene Ayub malantaran nu di imana ge aya kene imah aya kene anak yang pamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kahuruan beak kabeh aju anakna maruriang pararaeh kabeh
aja bebeja masyarakat yuk atuh balik emang udah imah kauruan tuh aju anak mau teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mendeg salat bae Allahu akbar ambut si Ayub waramat wah parah iya itu tentang bae ya cekang jeung Nabi Ayub itu teh urusan kos kitu ieu Allah diayakeun ku Allah aja dieukeun ku Allah geus aing mah ka Allah Allahu akbar cek masyarakat pantes bae nya nama Allah akbar galantaran awak nagaga boga tanagana hebat mulai ku Allah dikiriman tuma karena dampal sukuna ju atel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug saawak-awak tetep bae nya salat bae yub jangan dokter atuh lah dokter nage bakal bae jak nya nantepkeun bae tuma segala nanaon ge di awak nang Allah ieu datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting mah aing mah ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si Ayu urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah kunaon teh berjamaah cenang hiji ieu aju pendek kunaon teh berjamaah bisul jagana bisul bae geus teh berjamaah malah macak anakna bukan enggak berjamaah enggak salat bisul teh salat udah gua boga pajak kita kos gitu beuh lamun dirisan mah mang geus salat moal ka salat cenah kudu tadiris kacaina pohara jasa sareng bunuh diri pohara teh jelas salat kacai sareng bunuh diri anjing Nabi Ayub pohara geus beak awak bau bawa jum masyarakat ke bauan dirinya unjukkan ke pemajikan Siti Roma Aisyah teu bau ente mohong ente kan bisa teu bau meureun ku cinta be kakak Ayub tidak ada suami kedua kecuali Ayub ya Allah indah jasa kan urang teh lamun berhadapan jeung musuh mah urang teh nyeri urang keur cicing we kieu ditampilin ku musuh jeger marah urang goblok sia pajen kuku bae gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri dek eleh dek menang ngalawan padahal mau musuh gede urang leutik ngalawan bae urang keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang jeger bae marah urang bukan teh sia goblok nyeri aing ngan sakitu doang kan urang keur cicing bae nampiling di tukang ceklek bae di deuleu sarwiti kabogoh urang aduh jak jana teh wit cabok lagi wit terasa indah tabokan wit aduh masya Allah ngeunaheun jasa diciwitku musuh menyeri diciwitku babaturan menyeri kene bet tapi diciwitku sarwiti mah nya angel nya leutik bet nikmat ieu Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kangjeng Nabi Ayub teu bau indah ngeunah urang mah nu eta hubungan mah masyarakat teh jeung Kangjeng Nabi Ayub bau kabauan mohon dengan sangat kepada Siti Rohmah terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan jangan ada di tengah-tengah kampung kami kewalahan napas tidak enak akhirnya dengan sadar Kangjeng Nabi Ayub kakak mah piceun bae ka ditu ka handapeun gunung asingkeun bae kakak mah kak engke ditu jeung sa ulah mikiran jeung sa tinggalkeun kakak sebab dibalik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah masya Allah jadi dibalik penyakit dibalik kefakiran dibalik kesusahan dirinya lah ya rahmat Allah anu hese dicaritakeunana
Ki Imron boga panyakit ambeien pohara ambeien ketika ndek didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga panyakit ridho dibere ku Gusti panyakit nu hatur salamna ge geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna cek Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat saha si jelema nu diatur salaman dibalik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat ya Allah urang deleukeun bae geura nu di lembur teh anu sok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ketika manehanana dibere panyakit ku hari mulai di mana nanyakeun tasbih bebe jak pamajikan tasbih kakak di mana emang kakak boga tasbih aing meuli pan di Cirebon meuli di Cirebon aing gede tasbih coba tangan emang dek naon ka ulah loba omong aing dek nasbeh bu tak kakak karak kuari bae ulah loba omong kakarak endeuh geus geus usil ka aing tah tasbeh subhanallah 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 kak kok ada jadi getol si paeh aing si paeh aing mani penyakit bahkan kembang paeh hitut kembang tai tajakit kembang paeh jadi mentek aing ieu mah tasbih bae lah sabisa-bisa aing bae tuh tadi kamari keur sehat bakon teu ye tuh keur sehat mah poho aing justru ieu kuari keur muriang di balik muriang orang aya deket Allah berarti teman jelema mending muriang tak kos kitu mah sebabnya na keur sehat teh inget ka Allah barang muriang inget ka Allah tuh kan kok jelema eker bri bro malo baja sebe bro di pantro bo di jurung alaya di tengahi mata kawadan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi maha kawasa Allah janu Allah titipan Allah tamah berat be aku hari pakir be Jumat ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khusus on deket tihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikan ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta poe Jumat teh keur di Slabintana poe Jumat teh kur apeng-apengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasanganna ge leuh nu di imah mah bau haput mending neangan di jalan lo banyana di Bogor digaet di ditu digaet geus dikawin apa henteu lah nyaritakeun dikawin nu penting happy waduh tak kiaji kos gitu eta orang Cikupa atuh geus bae kos deui atuh aing nyaho kudu manya kudu zina mah aing ge itu sekali-sekali bae sih tolol tak kiaji berbagai fasilitas saya cabut ku Allah mobil teh hiji-hiji acan motor teh hiji-hiji acan nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh boro-boro usahanya na pabrik lagi macet ngesel kabeh balik deui ka nu kolot tuh cek nu kolot tungtung nama balik nama loba ngomong atuh ini ka mana ka mana aing balik udah pembalikan di ka sia mantak aing sakitu jandung ka dieu tuh geus moal aing diantepkeun bae jang balik aing cek nu kolot nyeri aing mah teh jang pembalikan burung beuh atuh aing muriang saha coba ayo nu ngusapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan teh ngusapan sudah ngomong pokoknya mah sia mah kajun hayang dicerai ge moal cokolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun nu kolot teh nges pokoknya mah kuari mah cinta bule deui ka neng neh kalau kuari bae kamari mah dibagi opat sing saparapat kuari cokot deui cinta geus jeung neng kabeh geus raradutan ki coba teh cinta udangkeun coba barang na udang teu henteu ceukna geus kolot geus teu udang naon artina cinta geus teu udang kitu mah lah geus ulah loba omong kuari mah urang kuari mah geus udah naonan karek balik geus dicarakan kuno kolot kamari mah kamari ieu marah kuari henteu marah sebab naon mesti diusir pan
diusir kemana balik ya nak tak gua mah susah jasa nah neng gua mah kakak mana samping kakak nek mana ujung mah kak ini jam 9 kajian nek ti heula bae abeh ka sorga nanti heula cenegeh di ditu naga lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon baheula kula hei mulai nyana ka masjidna jam 9 balik naga batur Gus baralik nya nama panderi sugan teh maca sholawat orang muka kasheula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid orang si eta nah ieu tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juk hari getol ngaji mingguan ngendong batur mah jam 7 berangkat ngendong sebab naon pagawean kan masalah ya guys getol jasa ngaji getol salat getol berarti mending susah tah dibandingkan jeung sugih sebab sugih mah nya tilok ibadah tah nana tak babandul areueuh keur susah keur sugih mah babandul loba teu bisa ibadah barang susah babandul lancar ibadah ka Gusti Allah urang mah neuleut teh kuari susah jeung sugihna tapi dideureuh secara gaibna tuh keur sugih mah teu bisa ibadah barang susah mah cenah bisa ibadah babandul eueuh tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah barang keur muriang mah kuari bisa ibadah babandul eueuh nah urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul mending micenan sorangan kuari coba di imah ulah boga TV babandul tah coba ulah boga HP ulah boga mobil aya bikeunan ka kiai kiaina nu mana ulah jauh-jauh tuh celah tambah bener jalan bae hayang ulah lo ngomong sia tungtung nama murid babandulan guru boga babandul tolol ta guru murid bisa ibadah guru ngagebru aduh teu beres ya tapi cenah mari urang babandul nah iya Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeleuna ku urang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mah dibelum ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngogebrah kapan seuneu teh wanieun sedengkeun geus dipersiapkeun di tengah ta eta teh make ketepel ditarik ku algojo haju ketepel teh jepretan ditarik haju dilepaskeun brus kana seuneu nu diperkirakeun bakal tutung jadi areng ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero seuneu kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim secara mata kasat manyana dibelum ear-earan kuabehan ke masyarakat teh Ibrahim paeuleuh Ibrahim tutung orenganan dibalik eta kapanggih jeung Allah masyaallah coba ge nu mantek Kangjeng Nabi teh kapan naik ka gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong doang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae kumaha mun hayang nginum kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum ese perbekalan anu saeutik kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur enjot-enjotan jeung nu ngora malah aya atuh boh cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia malah aya tadi ge digejeburkeun boh itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton tambah budak malah aya mun kitu mah tah aing manggikan nikmatan teh harita
Eker diusirku pemajikan barang diusir aing keluar terus jarak ke kuburan be tengah peting hujan beri geledek sing